hiji. Aing tadi teh mau kalapa, maka murah hiji. Teangan Murah. Heuh. Nah, geus engke wae deui dengan kalapa mah. Ya. Tadi tore ya. Ieu aing teh. Heeh. Nah, teangan deui. Tangan aku keserukan. Kudu aya teh teh. Yo. Apa mau euy? Mana hayang? Ayo. Lumayan mah Yang pesek ya? Ayo. Iya bakal ngeunah pisan moy lamun dipesek engke caina jang maneh jerona jang urang. Ih. Akra naon ah? Naon sia kan kieu? Kerulin aing mah ya boga kalapa aing. Oh atuh. Dogan. Eta manusia Osep meureun. Moy. Si Osep cenah. Si Osep teh murah kalapa di dieu tadi di teteangan. Si Osep. Heeh. Bisa bodoting ku bebeja maneh. Erek ku aing mah lah dibejakeun. Si Osep. Dibejakeun kunyuk sia kancil. Montong ieu mah urang pamangginya mah nya. Ti dia tah nyungkut. Si Osep eta mah kayak jangan ron si Osep nah. Siapa dibejakeun? Dan si Osepan. Kelanya. Nyuk. Lumayan pantok. Kapan mau aing ieu ngomong gitu mana maneh? Kalapa nu maneh kumaha? Aduh, ieu mah Sia cek si kancilnya. Oh. Emang heueuh sih ieu kalapa maneh, Sep. Kapan mau aing wanianan sia nya? Ya kunyuk pan eta mah aing pamanggis ya mah kalapana ge. Kapan mau aing murah gitu? Apaan heueuh ya? Cicing heula geura. Kuduna mah kieu ya, Sep. Sia bayangkeun geura lamun aya lauk limpas. Heeh. Terus kapanggih ku maneh? Nah, jadi milik saha eta laukna? Milik aing tuh, limpas eta mah. Iya anjing. Berarti ge nu aing. Nama ya. Tapi dah aing dipikiran ka dinya mah nya. Anja. Yosep di mana nya goblok teh? Aing tipu ya. Punyok Atuh disusurung. dia mah teu eling di jualan teh juga lain ka babaturan monyet. Kaeling kumaha cenah hayang motor mulus alus ieu aing dibere tuh. Tawaran anyar. Gagal sama ieu motor teh geuring goblok. Gagal kumaha? Sia jualan teh sing balik atuh ka babaturan teh teh lain ka batu rek nipu teh balik we tuh Iya monyet. kieu nu sok atuh naon sok anu etana nu rusakna. Gagal ieu mah ku aing di deuleun ti tadi ieu huntuna mana? Ieu mah motor metik atuh mah aya gigian. Cih, nah sia mah geuning lieur. Kabeh motor ge aya gigian atuh sia mah naik kumaha ngopen atuh monyet. Da bajar sebelah karengan hiji. Ngaranna ge metik ieu kunyuk. Aing meuli-meuli mahal ya teh kunyuk ya sia mah ngabobodo geuning ka aing. Ya. Tak ku aing can dipake-pake acan dieu kan balikan duitna. Duit aing geus pake deui ku aing pake meuli motor. Najis teuing aing mah teu sudi ieu mah motor ge eueuh gigian sia kumaha geuning pemikiran teh ih. Gigian kumaha da motor metik mah kabeh gigian kunyuk. Digantian moal. Nah digantian kumaha ku aing? Digantian moal ku sia. Sia mah. Digantian moal. Heeh, ku aing digantian geus. Ayeuna juga kan. Oke ditransferkeun ku aing. Pokona nama aing teh yang apa duitna kudu ayeuna. Indit sia. Anjing teu pulau kota bodoh sia teh. Gelo anjing teh dosa babaturan tumatut. Aing meuli motor gigian sebelah karengan hiji gagal monyet teh. Anja. Ya, Hai, pernah eta tuh pernah ngasaan strawberry Arab. strawberry Arab boron yang strawberry Arab aing mah. Can perasaan? Strawberry Indonesia oge aing mah jarang. Ya. Aing kamari dibere di Arab. Langsung impor. Hayang aing. Nah, asli aing. Asli. Ngis pisan. Tuh, madi. Oh iya. Lah, maunya sih mah kunyuk. Strawberry Arab ya teh. Strawberry Arab ya. Sikso asaan ku sia. Ya, pisan paling enggak. Amisnya. Ngamis ngalahin deui asli aing mah. Nasi mah resep dari mah bentukna juga cengek. Strawberry Arab eta teh. Amis bener. Amis pisan asli aing mah. Lah. Serius? Serius aing mah. Bener. Asli sok asaan.
Punyuk ada punyuk. Punyuk sia strawberry Arab. Lu nanya. Lada. Aja.